Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun pun Rizka Zulpia di kelas 11 IPA 2. Di dieu abdi bade ngaresensi judul novel Galuring Gending, pangarang Tatang Sumarsono, pamedal PT Kiblat Buku Utama, cetakan Januari 2001, kandel buku 338 kaca. Novel ieu nyaritakeun salah saurang anu bisa ngibing anu geus kasohor ku acara manggungna, nyaeta Sarah. Pertama kali Sarah bisa ngibing nyaeta diajarkeun ku ninina anu ti indungna, nu sok disebut empah ku Sarah. Empah teh ahli panguyuban. Sarah diwauhkeun ka Om Sarno anu sok disebut Umsar ku empah. Basa Sarah ke ulasan taun. Sabenerna Sarah teh geus boga kabogoh anu ngaranna Panji. Panji teh salah saurang mahasiswa anu dipanjara lantaran pemohalan gara-gara demo. Panji teh ngabogaan lanceuk anu ngaranna Ce Cacih, Kang Parman, Ce Idah, jeung Kang Obing. Basa Panji keur dipanjara manehna teh ngalamar Sarah, tapi ku Sarah teu langsung ditarima lantaran kaayaan Panji keur kitu jeung manehna ragu. Poe ka poe manehna teh bingung lantaran manehna kudu indit ka Jepang keur neangan gawe. Tapi kaayaan keluargana jeung Panji teh beda. Keluargana butuhin pisan duit, sedengkeun Panji butuhin pisan manehna. Tapi Sarah mutuskeun keur indit wae ka Jepang lantaran eta anu leuwih penting. Basa Sarah keur di Jepang, loba pisan cocoba anu datang ka manehna, ka keluargana, jeung ka Panji. Keluarga Sarah teh turunan dalem. Eta nu leuwih ngabeuratan Sarah dina kahirupan sapopoena. Komo deui basa Sarah keur di Jepang, indungna teh ngantunkeun. Salain eta nu ngabeuratan Sarah aya deui. Manehna kapaksa ngalayanan Umsar, anu geus dianggap jadi bapa sorangan ku Sarah. Umsar teh teu nyangka bisa ngalakukeun ngarebut kaparawanan Sarah nu geus salalieu dijaga ku Sarah. Sabalik Sarah ti Jepang ka Indonesia, Sarah teh kedah diopname di rumah sakit salila saminggu. Basa diopname Sarah teh dibaturan ku Panji. Tapi persoalan nu ngalamaran eta ku Sarah can wae dijawab. Nepi akhirna Panji teh indit tina kahirupan Sarah teuing ka mana inditna. Tema tina novel ieu nyaeta nyaritakeun kahirupan ngeunaan wanoja di bidang seni. Tokohna Panji, Sarah, Umsar, Mami, Ce Cacih, Kang Parman, Ce Idah, jeung Kang Obing. Watak Sarah pantang menyerah, watak Panji bager. Galurna maju. Latar tempat Bumi Sarah rumah sakit. Suasana sedih, waktuna siang. Amanat anu tiasa dicandak tina novel ieu nyaeta ulah pantang menyerah, kudu semangat ngajalani kahirupan di dunya sanajan loba cocoba. Mung sakitu anu tiasa dipikehatur ku simkuring. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.